Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aida Hermawati, kelas 12 MIPA 3. Abdi di dieu bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Jante Arkidam. Panonna beureum siki saga. Leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang. Arkidam Jante Arkidam. Di panganduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Ti peuting angkep ku mendung Jante raja alam petang. Matek aji panarawangan manjing ka liang sosoroting sinar. Jaruji besi pakgade milang ku ramona. Ngagisik hayang sidik Jante mencerong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeun dua sorot matana ngeuntab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyeungseup di dasar walungan teu nyawaan. Mung sakitu ku abdi dibacakeun, kirang leuwihna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.